tadi taneh namanya saha? Nya. Herpina. Neng Her, neng ulahnya, neng Pina. Antong Pina mentong. Untuk Cirebon, Garut. Pina mah. 2002. Anjir. Hah? 2000 siapa? 2002. Oh, benten. Bayangan lieur kieu. Bayangkeun Aisyah teh make kameja di dasi anjir. Kan gak nyihala. Cing sok neng. Tinggi sigana di nyawa. Tinggi teuing. Turun. Capek. Padahal baru opening tapi udah capek. Oh iya. Ya udah atunya. Sakitu Bang Intan. Totolega. Itu susu peot kenyang, Bapak. Bro, pakai bahasa apa? Gaul dong. Oh iya tuh. Iya. Ini kita kan kan udah mau tahun anyar ya. Iya. Nanti kamu mau beledug-beledug enggak? Iya, udah mah nggak tahu sih kalau itu teh bakal ngehurung ya. Kalau hujan gini. Ada suara. Kita antepin aja. Saya kita ya maksudnya teh itu kan misalnya lagi durdar gitu ya hujan iya, ya sekarang kan mana tuh ya mus-mus hujan iya mus-mus hujan gitu kan aku mau nanti mau ini ya. Mau malam tahun baruan ya. Mau nyenget itu kemana nyenget iya dong pesyur beledak iya gitu. Kayak gitu hari itu belinya teh di mana ya supaya yang ngegel-gel nanti gitu rada kamu nggak tahu tempat belinya yang unur tapi kena tarang tuh gitu tak kena kening dong bro oh pengen bergetar ke kening mare kena tarang kening kata rame kieu aja kejayaan tuh ieu teh mana minta aya tamu geuningan anjir ya tamu bro aya nu geuli akhirnya setelah icus kamari kan inuran hadiah golis pisan Parah. hampir nggak gitu bakal dikutuk jadi batu bata sih ya tengah politik langsung ngesak air rumah selamat dia bintang tamu atau penonton nonton bintang tamu ya bintang tamu sana kelah satu acan satu acan orang present orang sapa heula bala capruk nu aya di mana pakai jack kada aya di mana tah apal orang nya satu orang itu Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Tiga orang ancis dalikeun ancis gelo euy sing aing aduh bukan main neng sai teh namina teh Herpina. Neng Herpina ya penyakit bro non oh ya mah hernya Herpina Benten bos Herpina mah menjangkiti kapal hidinya Herpina mah menjangkiti ke sini nih tapi turunnya mah ke sini mana dok kamari ngagebuk ieu urang kamari dung geus kemudian dia meninggalon ya lu sekali-kali kikieuan tah capek padahal baru opening tapi udah capek oh iya ya udah atunya sakitu Bang Intan anu kapiatur dina wengi ayeuna ka dieu asa ngupload story ya urang kakarek di episode kahiji sampai ka ayeuna teh apa ting sabaraha ayeuna teh da ratusan lapisan aja kakarekeun aya bintang tamu anu gopean 1000-an gitu nah maksudnya receh
receh bisa dibahas. Kencering. Kencering. Kodok ragra gitu. Nya geunah cik urang mah teu kudu mikirkeun panjang lain berat ieu mah bos. Heeh. Teu kudu. Ngerenghap ya. Ngerenghap ya. Jadinya Marukan teh. Tapi lebih lucu tengah rehab sih ya. Majarkeun teu ngarenghap. sound effect-na teh gitu. Game Edward dar. Neng ari neng teh kelahiran tahun sabaraha? 2002. Anjir. Hah? 2000 siapa? 2002. Oh, benten. Bayangan lieur kieu. Bayangkeun Aisyah teh make kameja di dasi anjir. Mana coba? Model ayeuna. Oh. Kaciri kolot teh. Om atau ayu teh? Ayo manen tuh Jumatan. Sial itu kamu pilih di kuku-kuku. Dikira kita dapat asaher. Siga dalam pila darajat. Oh, style Genji. Balik mana jeung urang teh. Setelan teh urang di kupluk di jualan pila. Heeh. Kayak mana di kupluk urang di sarung. Heeh. Kayak bakal nanya teh gitu. Cuma mana di tengah. 2002 berarti Iya. Genji-nya. Genji. Bisa lah bisa. Oh, tika urang. Beda jauh jeung urang. Iya. Naona. Beda jauh. Tiukna. Tinggal heula. Iya, style Genji cing panangan akeun. Tuh, tinggalikeun nya. Rencem. Terencem teh Genji kan. Ya, maksudnya orang walaupun Sarua jari nama ya 10 sih. ya ari mana nganggap Genji teh bayawak. Enggak dia. Allah. Sampai dasar bayawaknya lu jeung bayawak wikang mah. Tah, iya Ika termasuk gimana termasuk kumaha. Neng terang teh iya berat soalnya. Memang kadang-kadang Iya mah penjelasan teh kudu ke produser ge ka dieu lah. kadang-kadang pembahasan di cakruk nama kadang ringan, kadang berat gitu. Aya patarosan perbedaan cara ngebedakeun bayawak teh naon bahasa Indonesia teh? Komodo. Oh, biawak. Biawak jantan. Sanes biawak buntungan nu pisan. Salira eta mah. Agus jangan menyalawi Agus di bos tablet dong. Ini bahas eta wae itu isuk-isuk kene. Lamun pamajikan maneh hamil ka opat sok tara apaleun bae cieu mah. Heeh. Mah di KB cik urang oge reuneu anggar. Geus eta mah soal eta mah. Bayawak lah. Kumaha cara ngabentenkeun bayawak bikang sareng bayawak betina. Atawa komodo we merah gede Eh, bayawak jantan jeung bayawak betina maksudnya. Ngabentenkeunana. Dina naon ya? Sok tina naonna. Gerak-gerikna malik naros. Apa ditaros? Nyangke diunang ka dieu teh ditaros, jawab sanes malik naros. Tapi Iya, pertarosan di luar Nalarabi. Sanes Garut Panarosan itu. Karena bikari beda di tarosan. Nah, cing, ieu bari ngukur kemampuan Genji teh dalam bersaing Dengan jokes bapak-bapak. dugi ka mana. Heeh. Gitu, cing aya kabayang teu benten naon. Selain ti ieu na, selain ti penulna merenya. Bayawak penulan eueuh. Pelebah ayam brunya pelebah. Penulan Aisyah. Pelebah taun. Eta bukan apa? Penul. Geus ngebahas penul. Iya kumaha. Aya kepenak. Meureun lamun betina mah introvert menenya. Heeh. Komodo introvert. Introvert. Bener, hanya komodo introvert. Jadi benar komodo teh di pulau Komodonya aya komodo nu introvert kok. Jadi waktu baheula rek pembukaan pulau ke Pulau Komodo rek dibuka teh untuk umum. Salah satu warga lokal teh aya nu ulah dibuka teh karena karunya ka komodo nu introvert. Serius. Jadi aya komodo anu biasa datang ka imah-imah warga minta dahareun. Tah, nu introvert mah panggih jeung jelema teh sieun. Jadi si kaganggu habitatna. Tapi nu sok datang Urang mah bisa ngajelaskeun wah ya. sok datang ke rumah warga biasa keketrok heula tuh. Biasa. Malah sok dihajatkeun warga teh daging. Bener. Eta leres apa? Malahnya
Warga teh maraban teh ngetrek ka imah irah bade maraban cenah. Oh, Gitu. disusulan mun telat. Nya teh. gitu. Nya. Kadang dijingjing randang balikna teh. Kebayang mah kejinjing rantang juga. Nah, bedana naon teh eta jalu jeung bikang? Oh, lain nabi jawabannya teh. Lain Oh, lain. Ai sugan teh bikang mah tadi introvert. Introvert. Boh deui bos jawabanna ge jadi. Oh, Naon? bejaan nya bisa lieur lieur kita apal, urang kita apal. bisa ngabedakeun teh tina dipariksa kuku. Dipariksa kuku. Komoda jantan mah. Mana kuku? Ya, Pan. Nah, lamun komoda betina mana kuku? Gitu, dan geus dinalat. Kartos. Bos, hebat eta jokes baheula dipake deui ku urangnya. Kapake deui nya. Lain urang masalah teh. Jari komodo ya sabaraha hiji. Lah, masalahna teh eta teh, mun teu salah mah eta teh jok sebagai, moalna naon itu? Moal. Malah kitu ka dituna teh aya jari-jari komodo ya sabaraha hiji cenah. Wah, teuing moal loba we. Leuwih ti jari-jari KLX eta mah. Mencan diganti bintang eta oge. Nah, ya gengsi lebar tuh Sok atuh purak we lebar. Kumaya kudu disapu. Oh nya Kopi Jaya, nek nongkrong di Kopi Jaya, uninga ka Kopi Jaya. Uninga. Oh, sok nongkrong. Oh, sok. Ngawetan dinten tadinya. Ente di kawit anu di ditu kan. Dihampur keneh. Dihampur keneh. Oh, berarti ieu mah nongkrong teh tos memang non sebenarnya kawan jaya banget. Kawan Jaya. Kawan jaya banget pi anu pas ngawitan di Hambor kene. Pan eno tos ngali ka tempat anyar. Anu di Ibrahim Haji ya. Di Ibrahim Haji ayeuna nama masih kene terus nongkrong di dinya gitu. Hebat. Sok atuh bari di Di bari di Tampik. purak kita Taya nu namina Lemon Tea. Terus Lemon Tea. Da Abi kan brand ambassador Kopi Jaya. Gila bro. Saling ulah. Tah, ieu nu namina Lemon Tea panas. Kawan Jayanya upami rada naon ganggerong rada menggaruk-garuk gitu tadinya sega aya si naon teh bos gandut. Lah maksudnya oh jangan teh 2002. Bos si kina nanti anu buluan ge teh. Eta Lagi inget tapi teu poho deui karana gitu naon. si Kika Dongdong itu aya batuk-batuk gitu nya. Bos gitu lah bila aya rada panyawat rada batuk ararat teh didengeun cobian we ya teh kunaon ieu teh namina teh Lemon Tea panas satu bos ame bisa ngalah angkot. Mana wae keur tunuh mah tuh. Cek aing oge. Tapi iya benar Pak, iya panas dalamna. Panas. Tinggal itu kemasan gitu kan ka hidup. Wah aing tinggal itu nyabakna panas. Neng ari sekolah teh tos teh sekolah maksudnya. Tepat. Tos teh sekolahnya enak teh. Tos sasul. Ira habare nikah. Tos nikah. Wah, tos. Hah? Tos nikah? Tos nikah. Abang bade naros tos gaduh ka Bogoh teh acan. Ya, mata ge jiga urang positif thinking jelema. Berarti menanyakeun tos gaduh ka Bogoh acan. Berarti ngajawabna teh acan. Atos. Acan. Ayeuna mah da tos gaduh jaroge. Gitu. Jadi na teh Mantan meureun. Hah? Mantan ka Bogoh geus jadi cewek gitu maksud aing teh. Cing ayeuna mah kan maksudna teh tadi teh neng teh namanya teh saha? Nya. Herpina. Neng Her, neng ulahnya, neng Pina. Antong Pina mentong. Teh Cirebon Garut Pina mah. Aya di mana-mana. Aya bahaya unggul Aya di mana-mana. Siga Agus. Eta langkung bahaya. Ya Allah dina jurang apa buaya buntung. Ya maksudnya teh kan gaya Genji itu sangat-sangat berbeda sekalinya. Bahkan tadi pas pertama ketemu, wah ini mah Genji banget. Itu bahasa teh ketika lihat pertama kali lihat Erpina teh gitu kan. Iya. Mode apa yang naros ya? Penampilan siga kieu. Ya maksudnya ya itu telepatnya telepat. Justru unik maksudnya teh. Karena untuk pemikiran kaum fosil seperti kami gitu kan. Anjay. Artepak, Bos. Didinya teh mimpi mana teh?
pakai apa tuh namanya tuh aksesoris kan Gelang itu bahar. apa namanya tuh baru rat ketinggalan teh malihan mah tadi mah abi mah yakin tadi teh aya kang kalung anu sagede bitis gitu rada rusem gitu teh bentuknya teh Umur juga tangkal kiara anu janggotan bos anu di ngamplang sanes janggotan deui bos ramos bos ya tah eta ieu terinspirasina ti mana apakah memang karena- musimna trenna maksudnya tren ieu teh ti mana pina teh dapatna teh pakatina Tina- karena sering nonton tina majalah bobo atau aneh kayes atau Anjir, tina bos naon moal tuh. apa lu nu gitu mah mangle Mangle. mangle Tuh. ya Kieu kumaha maneh teh. geus pasil mah tong ngomongin jauh teh gitu Terus apakah ti terinspirasi nanti biasa nama lamun tren-tren berpakaian teh di mana terinspirasina? Genji makan tina K-pop geningannya mun teu tina TikTok geuning selebgram non influencer Kan mun urang baheula kangen band banget nya influencer teh. non Kangen band. anjir ieu we mana namanya berat ku poni. seandainya Jaya Hanti. pok minimal kalau mau ngefans ka kangen band lempang setiap 5 meter sekali teh ti tajong Katutup. Tuluy ge naon bi. oh eta heula Gimana? Terinspirasi di mana? Di mana dia tengah susurian. Sok, di mana? Pasti dari Instagram, TikTok. Banyak sih sekarang mah. Jadi lain cek budak ayeuna mah lamun teu nuturkeun zaman teu gaul cenah. Eta salah satunya penampilan. Ya, tentu penampilan. Upami gaya bicara. Nah, kan Genji Gaya mahnya bicara. Genji mah biasana ayeuna mah model di Garutnya dera. Sok dicampur ku Bahasa Inggris. bahasa Indonesia. Oh, Iya. bahasa Inggris. Itu nu paling nya termasuk dicampur oge di mix oge ku bahasa Inggris. Pak kata gue teh. Nah, pak kata gue teh. Ya gitu. Itu kan bahasa Genji banget. Kata gue teh. Herpina pas di dinten biasa pakai bahasa non. Congcorang. Coba ajakan ngobrol. Liur, mau bisa kejawab liur. Cosplay atau cowok orang lain deh. Memang masih ada turunan. Ya, aya. Turun. Naon ge teh? Teh mau di eta gaya bicara sehari-hari Gaya biasa bicara. dianggo sok pakai bahasa naon? Mandarin. Indonesia biasa, Indonesia, Sunda. Abi obrol banget. Bapak-bapak. Mandarin sih. Hanya. Ambil gitu. Hanya woro sifat tola silo loti hale. Capek bisa. Sering nama bahasa Indonesia bahasa Sunda. Indonesia Sunda campur sih. Campur tergantung. Sedih Tergantung orangnya pastinya. Ayeuna misalkan orangnya bahasa Sunda piraku orang Indonesia. Oh, nyala. Atau misalkan campuran bisa lah Indonesia jeung Sunda. bisa menempatkan. Circle pergaulan. Aya di tukang. Hah? Aya di tukang. Sanes nu eta. Kira-kira ari circle teh naon bahasa naon eta teh bos? Circle teh tadi disebut Bahasa cucungu. congcorang. Oh, congcorang. Nah, tak orang Sunda ya nyebutkan kitu teh circle. Tapi circle teh aya circle pertemanan belah mana teh sarwana teh. Upami circle pertemanan penulisanna sarua tuh. circle non. Itu ngarajang. eta mah circle. Tulisan teh SIC RAK al kelurahan. Lamun pertemanan mah circle na teh Sanes hayam nu kamari. Hayam naon hayam megar. sanes eta mah. Oh, sanes. Eta circle lima circle. Ciri-ciri. Oh, lingkaran. Heeh, jadi ngacir ti mah cele di Oh. mana gitu jeung naon teh pertemananna eta, gengna Model eta. dongeng bibi hayam jeung careuh ya merenya gitu lah. Kumaha ya kumaha? Tong ditanyakan. Oh, tong. Ya bintang tamu kayak model bintang tamu kayak gitu. Bakal panjang.
Calekan batur. Jadi lamun ngebodor aya nu seureut kudu dibere heula waktu. Heeh. Mantap kan sudah capek. Senang ngegoler. Aduh. Tapi upami di lingkungan di rumah sendiri biasanya pakai nganggo bahasa Sunda. Urang mana heula tuh terus. Mohon. Misi teh kampungna teh beri Brunei teh. Brunei. Bisa pakai bahasa Tionghoa di mana gitu ya. Tionghoa. Teh dengan aing Tionghoa gitu. Tionghoa. Iya namanya teh di mana kawin teh? Rumah di Samarang, Samarang. Cikamiri. Oh, sudah. Nya, kadang Cikamiri. Beda. Cing, orang lu bisa di tonjolkeun ti urang mah biar gaul gitu bro. Ada pan asli di Gunung Buligir. Oh, Naked Mountain. Nah, Mountain, ya. Ai tumpang naon ini bahasana? Tumpang enggak di sisi Gunung Tumpang bos. Emang tercipta kampung. Oh aya. Lawan Gunung Tumpang kampung teh Cilutung berarti Monkey Water. Oh. Monkey Water Country. Lain country, saya teh village. Oh village. Ada country Marokonya. Country mah bisa nyuntik saya teh. Mantri eta. Mantri mah di pasantren eta teh. Oh eta mah santri. Oh, nya santri mah tuh. Heeh. Oh eta mah Agus. Gimana. Eta geus hoat mah. Karunya. Neng ari tadi teh we ngonten we nyinen cenah bener ka imah. Sora beak. Berarti di mana teh di Cikamiri nya? Cikamiri. Eta di lingkungan rumah mah tapi biasa we nyari Sunda. Biasa ya araya pangamungan sirahan. Ya, kecuali Agus. Terus kada Agus de Gusti ngepens. Kenapa nanya naon pika pohong ngebleng ya mah. Nah, kita nanya naon urang ini. Ya, tidak Cikamiri batu. Oh nya kan di Cikamiri. Kalau mau di Cikamiri sendiri lingkungan nya gitu. Udah ngomong ditinggalikeun sok luas. Kudu bareng. Karena kan dia kan oke mun ngomong teh aing salah ini. Tete berarti bagus. Memperhatikan berartinya. Maksudnya teh gini, walaupun ieu ngalayeuna. mohon maafnya walaupun Genji tanya siapa paing ditulungan sama nyengseuikeun. Kembali nyambut ka PH. Kana ka PH. Oh, geus teu maling aing mah teh. Nah, ieu ngesak ge ya Allah. Beda episode ieu mah teh. Ayo maling. Sok kumaha. Podo euy. Jadi biar Kita maksudnya berarti tadi Genji bagus eta cara meresponna. Ketika kita berbicara dengan seseorang itu menatap matanya lalu turun ke hati nanti. cara berbicara teh. Ngesang mana redang. Kumis kok terenung. Bejil mata air, Bos. Ya kumis air. Tiga kumis ucing ulang ka hujana. Aduh. Capek. Aing mah ieu dari Cinyusu ya. Rembasnya terus. Kumis ucing enggak bisa pakai ubar ieu. Jeung jari. Heeh, situ teh karunya saya diundang ka dieu teh kan seuri bengek ya dari balik. Aduh. Ya tadi Cikamiri. Di Cikamiri. Mau direk tanya. Teuing Apa misal lingkungan di Cikamiri itu lamun misalna masih aya nu ageman Sunda naon aing nanya itu. Aing oge kumaha diteruskeun. Kalahka Mas maksudnya teh secara mun dina kan suku Sundanya urang teh di Jawa Barat di Garut teh. Terus masih kuat sih karena budaya Sundana gitu maksudnya. Budaya Sunda kebetulan keluarga semuanya kayak Sundanya teh kental lah. Kayak nenek juga kan sinden. Keluarga kayak oge mun ditanya mal apa? Nya aing mah pertanyaan tuh. Terus proses tina pertanyaan eta Gusti buat namplongna mah. Aing gayang ditangkepkeun. Oh, terus keluarga mama termasuk nenek sinden. Nenek sinden terus kayak amang merenya. Heeh, bapana tukang silatnya. Aki sih. Lebih ke aki. Bener. Bapaknya. Tawanya
Babana baba bener. Nah, cik kami tahu. Nah, Karena setiap kata menjuruskan hatiku. Anjir. Kitunya milenial ngomong ngagomal teh gini. Saya kan mikir aja. Itu orang rada terkejut eta beladina bisa mengkol ka beladinya euy. Cenah teh kepikiran ka beladinya. Mantap. Urang teu deui. Suka temen kalinya tujuan teh. Nah, ingungul berarti keskolot. Terus cerita terus. Berarti Ya, saat itu keluarga. nenek, sinden, Aki silat. tukang silat. terus kayak amang yang kayak gitu lebih ke megang kayak suling yang kayak gitu. Oh. Terus apa sih? Oh, kecapi juga ada. Kecapi. Jadi tradisinya masih tetap turun menurun sampai ke anak-anak sampai ke cucu-cucunya. Termasuk aku juga sih pernah menyinden. Kayak orang tahu. Pernah. Oke. Pan mana bisa ngacapi? Ayeuna Dulu sih juara. Ke apa di sini? Sebenarnya rahasia orang teh. naon? Orang teh mangna. Palingan, Bo. Baraya kene. Aing teh mangna. Kita teh jumput-jumput we urang teh. Inilah pemirsa Ya. acara tali kasih. Silat. Acara tali kasih. Keluarga besar. Tina Selama keluarga ini sahabat saya telah terpisah betul bersama keluarganya selama 3 hari dan akhirnya dipertemukan lagi dalam acara Tali bedah kas. rumah. asa sinetron tali. Mari kita bekerja. Gedung dia di bere duit 10 juta jik balanyakeun ke 10 menit. Alas jalan kitu geuning. Beuling bedah rumah tuh eta. Uang kaget. Uang kaget. Termaninya jauh-jauh. Aduh. Udah gitu. Minum dulu. Iya. Saurna teh Siripit. saurna teh ieu. Kadal buntung. Terus Kantos nya tiasa salit-salit nyeun cing kumaha nyeun. Kalau nyirinya mah lupa apa soalnya pas SD. Paling sekarang mah lebih ke suka lagu-lagu Sunda. Ayo eta berarti anjir. Ada ke mana? Ada ke mana? Masih teh. Sudah nyari kumaha diwain geurana. yang lagu Sunda heula ayo salagu. Tapi tong panjang teuing nya sok copyright. Aing kalau kira-kira copyright mah ditarekeun mah. Oh, kita orang kepala sih mah. Menyang Kang Iwan. Lain ahli na aing mah tukangna. Anjir bapak-bapak teh. Geus turah ka itu ahli. Cing sok neng. Ayeuna nuju seneng lagu naon Jayanti nu tadi. Iya. Korbito. Biasa lah seneng nyanyi lagu Jayanti. Cing sok. Tapi bisa Yanti mah. Iwalti Aan bisa Yanti. Contohna lah lagu Nah, Jayanti. bisa jadi ka aing. Nuju seneng lagu naon bahasa Sunda anu lagu Sunda. Lamunan sih. Daun kalapa. Iya. Sok lah coba daun kalapa seteh. Nah jadi nyanyi ya teh. Cobaan we cobaan ya mana. Naon Di mana? Kadang lamun ngabahas bangsat heeh. Masa sebar mingguan kapan keur mah bangsat gitu. Mun aya bangsat Atuh terus da ari di dieu teh gegeran tanya. Kamarnya teh leungi TV, abi ge ngidar we itu malik di TV. Gimana? Heeh, aya anjing gegel deui kali mah. Lain ada udah biasa tapi anjing mah udah biasa. Gitu lah pokoknya mah. Da gegeran teh apaanan? Apa ngalah angkot? Oncan. Sok daun kalapa. Siap Dibalur ku gaji. Rek nyanyi, Bos. daun kalapa nu oyag katebang angin. Jadi mana gitu nu nyanyi teh aing salah? Emang sound di titana. Luas. Suatu orang bintang tamu. Oh. Suan teh mana pembaca Ya, bintang tamu itu urang nyanyi. ngalajo. Ya, sok. Sok nyanyi heula. Cing sok neng. Tinggi sih kan di nyawa. Tinggi teuing. Turun. Kieu-kieu teuing. Kieu-kieu teuing. Bintang tamu teh asal lain siri gini. Mana lain nek meuli kursi kamari. Nahan meuli kursi.
Kalau aing rada asup euy. Jadi sia rek meuli kursi. Bosnya sia Kabeh kasbon rek meuli kursi aya, padahal mah tukul kas aya jeung. Lah maksudnya Saya nyanyi. asup aing. Oh, cakang nyanyi atuh. Antum sih nyanyi we. Bae tong di gitaran. Sok. Sabunya bisa nadana tinggi teuing teh nyang. Lamun tadi gitaran mah apalesna bakal kadangu. Eta nu hariwang. Justru mun teu di gitaran masuk tarapalas. So saya we sa. Sok tadi anu tadi bisa lah. Ku awe mun teu kadekan nya rada ngik sakedik mah teh. Sok lah urang Cika teh lah. urang baking sodaan ku mamang. Gaduh mamang. Hilap, alo hilap. Sok alo. Karena halo kadi sok alo. Alo di padesaan urang galinengkeun we ieu kawih ti nang Hervina. Hilap demi alo. Mohon, hampur aya alo papangge gede kieu atuh. Nda. Nada teh tina nda. Aing teh naon? Kan bahasa Sunda mah. Nada teh daminati lada. Daminati lada bahasa Sunda. Nda. Sok neng. Nda naon? Cak aing keur present heula gitu. Oh, Urang kabayunkeun we hiji kawih ti suantena neng Hervina dina galineng anu jejerna daun kaleng apa lamunan wilujeng Sumping. ngabantingkeun Lujeng sumping cenah. Aing rada trauma ngadeng lujeng sumping teh. Kabeh jelema nu kadieu lujeng sumping. sok pangkatan atuh teng tong teng treng Teng. nah Tibalik. sok atuh Lain seserian nyanyi. Dia enggak dua amang teh power. nama mau disulingan asli nama Mata papisah oge pan. Mata geus tong di aku deui. namun hiji di keluarga mah lain balik neng amang mutus ngelehan ini ti bumi sok lah daun hareeng Ini 19 menit berlalu. Enggak. Endah terus nah itu nah endah Gitu neng. Kita karunya geus endah tadi. Ini abi ya Allah. mana teh akina katunya teh ninina anu kawin Salah dewa. ayo endah Daon gitu. Daripada nyinggung perasaan batur mah aing mending daon ah. Daon galapa gitu. Capek bisa. Nek nyanyi mah. Geus Ya Allah. Capek urang. seserian bukan nyeri kulit tarang kulit beteungnya salah tarang aing binah ka dieu sok Jantan abi kada nakos. Ngan hilap. Tadi teh. Jantan teh heula abi teh. Kan distrek eta naon tadi teh urang teh nya. endah Soal nda. naon Astagfirullah. Silat. Lain. Indomat Iya, naon men teh. Ayeuna kan berarti tos nyata di teh nya abi teh naros teh tos leren tos beres sekolah tos nikah. Iya. Itu ayeuna kegiatan anaon wae? Paling konten gitu sih. Oh, konten kreator, Genji banget. Punten teu aya padamelan anu fix gitu nya. Anu fix Anu tiap hari lah gitu, produktif gitu. Mun anu kitu. Atau serisen sih keluar. mending kitu sih cek abi oge Jadi dukung. Jadi ngomongin soal dukung mendukung. ngerasa amang aing ngerasa amang cerita si alo ieu tertekan gitunya amang mah selisen Jadi amang batu. Maksudnya teh kieu ja ta eta nya letak Geografis. geografisna Genji teh beladinya. Salah sahijina gitu nya bahwa Genji mah lamun teu gaduh padamelan anu Genji mah naon disebutna teh? teu mau hungkul Genji oge anu nyeri sirah siapa Genji mah cenah teu mau hungkul demi Allah anu nyeri sirah oge dina sakitu Masih memilenial nyuruh sia ongko mah ongko di papan.
Duh itu aing mata terus pertanyaan deui pertanyaan naon deh. Maksudnya anu jadi pembeda antara Genji sareng generasi milenial dan sebagainya itu ke belakang itu adalah letaknya teh biasana mah lamun mun kami para milenial itu biasana mentegaduh kerjaan itu ketar-ketir. Biasana mah nya aya nu nganggur nyantai. Nah rata-rata kitu. Santana pun amang. Rata-rata kitu. Da ieu mah aku mah bingung atuh ngalebetkeun kana kategori ini. Saya mah aslina. Da kana aper terberata sana sebae aper terberata sana sampai teh. Amfibi. Kan dia mah aing sami ari tokan di sadamanya reuas. Sami wae. Pilih benten ari Genji. Tokan di sada. Genji mah ternyata lamun teu punya ieu ge lebih ke nyantai. Mana teh teh ngaca. Merji kabeh. Menteri gawe. Jadi nah maksudnya apakah memang karena nyantai we da kayak pasti aya wae. Da aya rezeki nama diatur Tuhan gitu. Sebenarnya mah lebih ketar-ketir tuh Genji karena semakin naik zaman tuh pasti kan gaya hidup kan ya kayak gaya hidup makin naik. Cuma kalau untuk aku pribadi kayak ya udah we santai gitu. Lagian sekarang juga kan masih ada kerjaan yang bisa dijalanin ya udah we. Lagian kan kalau misalkan kerja itu kita tuh harus suka sama pekerjaannya dan hobi gitu maksudnya. Jadi santai mau secapek apapun mau kayak sekarang kan aku dari jam 12 sampai sekarang jam berapa? Masih kayak aman karena santai kan. Isinya cuma ketawa kerjanya 1% kan. Ketawanya 99%. Lebih ke santai sih jadi semuanya bokan si Miss ya. Iya. Itu sih hobi. Ya. Tapi berarti terpikirkannya ku nya udah kan polos ya. Maksudnya sanes gitu. Maksudnya kan kita menganggap bahwa santai-santai aja gitu kan walau kerjaannya santai-santai aja tapi ternyata kita menemukan fakta baru bakat dari opa cing geus banget ya keraya di otak sedang dia oge bakal leungit ikan emas karena oge jadi menemukan fakta baru ternyata Genji oge nya tidak sesantai itu gitu. Iya. Selos itu terhadap sebuah pekerjaan atau terhadap segala sesuatu. Ternyata Genji oge memikirkan dan menyadari lah siga kitu karena adanya persaingan perkembangan teknologi zaman. Nah, iya betul. Siga kitu. Berarti kerjaan teh ayeuna lebih ditekuni teh karena konten kreator. Iya. Konten janten salah satuna janten talent mungkinnya siga kitu. Kalau udah punya suami kayaknya. Kalau suami kumaha? Suami mah selalu nyupport sih kerjaan apapun itu selagi bikin senang, selagi bikin happy ya udah sok aja jalanin gitu. Suami Genji oge. Nggak terlalu deh kayaknya. Aku milenial. Lebih ke bawah-bawah kayaknya sama istrinya. Oh transisi dari milenial ke Genji juga namanya. Ya, atau setengah siga duyung lah. Bisa jadi apapun. Mun bal aya GGS geuning film teh. Jadi mun kasorot ku bulan langsung jadi Genji. Iya pertanyaan penting ya mah. Kak Genji. Lamun Genjinya kalau misalnya berjalan ke sebuah daerah gitu contohna teh. Terus aya undangan sok mampir tara teh di undangan. Pernah. So, pertanyaan anjir, tapi udah pernah cuma itu penting keluarga lu kan di milenial mana geus carita ka urang pernah mana gitu. Pugu-pugu rek jalan ka pakenya yang lapar di jalan aya undangan asup salam we dipoto. Gitu. Kantos. Dulu karena saya situasinya kepepet lapar. Gitu, kepepet lapar. Merek konten dulu pengantenan itu biasa nama outfit mendukungnya biasa. Ya, pasti kan kalau Genji mah pasti selalu udah aman lah gitu, udah siap gitu kemanapun, ke undangan kemanapun pasti siap. Pastinya emang udah mau keluar, udah siap. Itu sarang caro kayak gitu teh. Itu baragajul ya. Baragajul. Bisa jadi mata pencarian. Dina KTP teh pekerjaan mencari kondangan. Lamun ternyata jeung suami berarti mata pencarian.
Itu mah jauh sebelum menikah. Oh, pernah. Oh, masa-masa Remaja lagi banyak penasarannya apapun dicoba. termasuk nyobaan ieu Entah. prasmanan batu. Nah. Iya. Capek pisan. Capek. Dia mah. Kayak gitu. Abi oge capek ya. Tahun baru balik ke mana? Tahun baru. Yo bos. Oh, ayeuna lah kala ayeuna lah. Ayeuna. Tayanan. Capek kosong. Tahun baru nya. Di urang mah tayanan. Tara aja. Tara. Biasanya tahun baru suka mana? Ke mana biasa? Ya maksudnya kan itu Lebih ke pantai, ke gunung, ke darat, laut, udara. Tahun baru sekarang mah kan pertama kali menjadi seorang istri. sudah menjadi seorang ibu belum? Belum. Oh, Mau menunda dulu sih, A. Baru nikahna. Baru bulan Oktober, berarti Oktober, November, Desember, 2 bulan mana ya? Oh, sama tuh kita ge barunya. Baru yutan. Berarti 6 bulan yang lalu. 2 bulan baru bulan. Oktober. Oh iya, waktu lewatnya ada di situ melengkung jangan. Di mana? Ayo kan di Cikamiri. Iya. Waduh anjir bawa anu parasmanan besar. Kan Cirian. Kan di Cirian. Ini rasanya dijapu gitu nih. Pemburu hajat ya kan. Coba cek di album Pak saya sih ya. Aing mah yang ngobrol terus ya. Pokoknya mah di jaket tukang teh tulisan pemburu hajat. lain lain UH lain. PH ya. Jadi yang mau ke mana weh tahun ayeuna mah? Ada sih kayak Ada konten. rencana Ada gitu. rencana konten juga. Oh, rencana konten. Udah ada yang booking aja. Anjay. Beda kan Kan jauh tinggal review eta. Tapi bos. Bagus. Nah, review dah. Oke guys, kita akan menyalakan kembang api ini lalu kita dengarkan ya supaya tidak mendengarkan ke tetangga kita sunut guys. Beda. Pejet celi. Suka teh. Alhamdulillah. Mucur. Oke guys, saat ini saya sedang mereview. Oh, ke bawah. Anjing lebih parah. Saya balik. Di luar saya balik. Pas ngurunyung di teh saya enggak beledug cer gitu. Eta. Tas benak cara sareng nini anteh. Tapi nah itu ya maksudnya teh kan sebagai adalah sedikit banyaknya perbedaan walaupun milenial oge osok ngarayakeun tahun baru sia gitu genjinya pastilah gitu kan Ya, Walaupun ya. walaupun gitu kan Yalah. mana aja lu eta Iya yang seri tapi tengah arti. Oh, sami ya, Mi, ya. Gue juga sama. Walaupun non itu walaupun kita tahun baru maksudnya teh tapi ya ayeuna kan ayeuna terus nikah walaupun karena masih baru kita eta kudu dibudidayakeun diberdayakan eta teh kan dibudidayakeun eta teh. tapi Walaupun tiap tahun minggu ya teh walaupun tiap tahun osok ngarayakeun Pasti sama besti sama teman-temannya lain. berarti biasanya keluar Tiap tahun kemarin juga sih ngerayain sama teman-teman. Kayak minimal barbekyuan lah gitu. di rumah Ya kadang di rumah salah satu teman di mana gitu janjian. atau di villa gitu Pernah. suka sambil nonton film Home Alone tara. Naon eta teh? Wah, adang beno eta mah. bulan bos bos nah minimal Squid Game ayeuna rilis. Susana Nonton Korea tuh. Nonton Korea tuh. Ente teresep Korea. Teresep Korea. Wah. Lagu-lagu Korea, Inggris juga lebih ke suka lagu Sunda sih. Karena pengen membudidayakan gitu. Memberdayakan. Naon sih? Membudidayakan. Membumi hanguskan. Nah, menjadi teh bahasana teh Memberdayakan. menurut teh naon geuning bahasa Sunda teh Membudidayakan. Membudayakan. ngamumule. Kamu mulai lagu Sunda. Palain teh hoyong ngana teh ngamumulai lagu Sunda Iya. neng teh. Iya. Saya. Sami sareng upami kitu mah satujuan sareng anu deui lakukeun ku amang. Nya sebagai amang gitu nya amang mah ya. Amang mah nyupot we. Nyupot mah teu mabok.
anu juga sepertus. Nya gitunya Ari Amang mah karena kabudayaan emang support selalu lah nya gitu. Support system harus sebagai Amang mah gitu. Jantan kan Ari Amang teh nya dia ku ayana ieu ge nya Amang teh dina olahraga. Ngamu mulai kebudayaan Sunda gitu. Ya, leres. Sarang sebagai kokolot kampung Cecer. Anu jaibongannya karena silatnya semuanya lah ya. Dan lengeknya. Gitu kumaha hati aki. Ti aki mah pokona mah. Ngilak sangtik pites lah pokona mah aki mah. Gitu. Neng pentan aya pas studio mah pentan langsung langsung panca kaki benernya sareng kulawarga di bumi. Itu kana amang debak teh mendingan atau sekiekeun tos bumi hanguskan dah dan ada geningan pas kapan hati sudah ulah gitu bisa ngurus. Tapi orang heran, terus terang rada heran. Heran. Karena walau kumaha oge nya Genji ya Genji maksudnya generasinya jeung urang jauh berbeda. Beda. Berapa tadi teh lahir? 2002. Tamat SMA-nya? Neng mejan ten cupat. Abi mah tos SMA gitu. Tos guguran. SMA-nya. Terus SMA gitu. Itu kan saking jauhna gitu loh. Oh, SMA. Ya kan bener. Kamu budak anu kamari mah geuningan anu jadi talent teh. SMP kelahiran coba sih kemarin. Pokoknya mah 2005. Manehna lahir aing geus di Palembang. Neneangan eta pagawean. Urang pokona urang geus tukang las urang geus kuliah teh eta masih jadi ungkang-ungkang pokona kemarin teh sia gitu itu saking jauhnya tapi bisa tetap bergaul. Berarti nu hebat saha? Nah itu dia. Milenial atau Genjina? Tapi aya Genji anu tuh bisa nyambung jeung milenial. Maksudnya sok mengatakan bahwa dengan istilah jokes bapak-bapak. Ya, betul. Bapak-bapak anu cringe gitu kan. Cringe. Aneh anu ganjil lah geuningan istilahna tetapi tak ieu mah Genji nu ieu mah nah habat konek pisan gitu. Tidak tadi kan ngobrol teh kuki gitu anu goreng hapung si kaembengan kemungkinan kok nya Genji cek urang mah kumaha latar belakang jeung lingkungan naon kahirupanana. Tapi mungkin itu mah balik lagi tergantung kita. Terus eta mah ngabako aing di maklum. Maksudna teh bos aing bingung nge-BNN teh bari sangka ti dieu situ topik mah lingkunganana tadi geus ka kata wah bes terang teh bes naon bau sungut mabok naon jang nya naon sungut jika nama tidinya oge meureunanda kan paling kaget Genji apal bau sungut kan nggak mau mulai Sunda. Tapi di rumah keluarga humoris sih maksudnya, kayak ya biasa normal, aja. Normal. Kan amang oge tapi amang teh normal. Keluarga san gelok. Ya normal. Wah, itu lain soal normal ge loh, itu lain. Maksudnya teh normal kumaha? Normal. Aing seserian gitu. Maksudnya teh kan aya keluarga nu cenderung tiis gitu. Maksudnya teh jarang bertegur sapa, ngobrol saperluna. Tapi aya oge keluarga anu hangat, aya oge keluarga anu humoris gitu. Hareureuy we. Baru jadi bahu aing humoris. Atau karena pengaruh circle. Lebih ke keluarga juga ada, circle juga ada. Circle gitu. Anu pertemanan atau anu ngengengan? Pertemanan. Ngengengan kan ya, naon ngengengan. Bapak-bapak deui. Berarti pengaruh di pertemanan oge. Iya bisa. Gitu. Cuma mungkin balik lagi kita kan bisa memposisikan gitu. Dan tetap adab juga tetap pasti harus dipakai gitu. Misalkan kalau lebih ke punten om-om gitu ya. Iya, kasaha habis. Iya, kalau ada mah. Oh, sampai. Tahun genap 4 bicik urang.
Ya, kumaha. Iya, tetap harus dipakai. Ada pastinya mau ke siapapun itu. Di ada bos. Sekolah yang udah rosnya. Di sekolah kapungkur aya pelajaran nu kitu. Maksudnya Nu kitu kumaha? anu mengajarkan tentang adab sopan santun. Pasti, pasti. Lain kurang naon, Bro. Ayeuna urang Iya, anu udah kot serius. Alah, mencrat. Aya pelajaran. Gitu. Emang serius saya mengenai adab sopan santun cak gitu. Aya pelajaran PMP. Aya pelajaran PMP. Ayanya. PMP. PPKN. PPKN, aya PPKN aya. Pendidikan moral Pancasila saya PMP. Heeh, urang ge apal. PMP mah mun hayang megang na demi Allah teh kalah. Urang oge. Hayang megang. Mata kamari teh dongeng gitu jadi hayang megar segala. Kamu harus tahu, kamu ke alaman ini Budi enggak? Kalaman. Nah, jadi sebelum ini Budi teh kemarin ngobrol sama mamahnya ini yang lebih senior lagi, ternyata sebelum ini Budi teh ada eja-ejaan tuh hayam megar. Jadi ya ama gagaer megar. Teh disebutna teh non? Lah, lupa lagi. Bukannya maksudnya si ejaan eta teh naon disebutkan aya namana gitu. Aya. Jadi sebelum ejaan ini Budi itu aya dulu mah hayam megar. Nah, bet kudu hayam megar. Ya enggak tahu atuh gitu ya. Terang perkawisan sama nah Ya kan mereka mengekspresikan. aya pengese hayam megar dunia ini Budi itu. Hari ayeuna naon? Ini Budi meureun masih ini Budi. Masih ini itu Agus. Capek Agus. Tapi Genji sok mengikuti bukan Genji, jangan Genji lah nyebutkannya. Herpina sok mengikuti perkembangan berita-berita nu non teh menuju happening Ya, tuh. pasti kayak Agus kan. Jek menyalawi Agus nih bos tample dong. Dah. Siga kartun larva. Alah anjir. Kartun larva anjir aduh. Aing masih kada mending buyut. Mending baya buntu. Maksud abi meninggal teh Genji deh. Maksudnya teh generasi muda mah rata-rata kan cenderung karena sosial media. Ya, tentu. Gitu nya maksudnya teh ditinggal tina sosial media teh lebih ke karena tren, pakaian, entah itu mencewek mah make up atau napi tarian dance nu itu Labubu. jarang anu generasi muda anu dina TikTok teh ngayeukkeun teh karena berita-berita nu happening. Benar. Tapi kan kadang kan gitu masuk muncul tiba-tiba geuningan. Kayak biasa Agus. Nu karolot biasa anu ngebahas begitu teh gitunya. Di komen ku Genji sia gitu. Tah udah balik ke Facebook Pak cenah. Tah eta masalahna teh lamun ngebahas nu kitu sok ditita balik di Facebook. Eta gitu naon masalahna gitu kan. Ya gitu ternyata. Herpin masih termasuk sok mengikuti ente hanya mukaan sosial media kanggo ngeliatan tren-tren gitu tapi oge karena news nu ka itu. Iya masih sih. Kayak seru kan kadang buat lelucon juga bisa kan yang kayak gitu. Upami kemari darurat militer Korea terang tuh. Henteu. Eta mah Upami teu terang. Biasa upami teu milarian dina YouTube Gemari Universe aya dina sebagai podcast episode nu kamari. Eta. Tah. Nah siapa geus mimiti. Kalau gitu teh. Tah, di dieu. Naon? Kayak pan aya ku editor dijelkeun nya. Oh, aing Sen Kim Jong Un ka apa? Lain kula naon ulang. Nah, lamun gete da ingat urang ge lamun gete teh. Bakal plaktuk jreng tadinya. Anjir. Aing ieu serius lah urang ka Bandungan. Oh, dia maksudna apa? Ya Kim Jong Un bakal Allahu Akbar. Kieu-kieu teh obrolan penting ayeuna. Aing mereka kami kena di lamun gete. Pak. Plaktuk. Cenah bakal gitu. Naon milarian. Oh siraru mah Simulasi. Iya geus sabaraha puluh tahun dia siaran. Ya ingat ternyata ya maksudnya teh kieu. Naon teh? Ternyata Genji itu tidak
tidak melulu seperti anu digambarkan bahwa mereka gaul aja gitu kan, gaul hungkul tanpa memperdulikan Masa depan mungkin ya. tanpa memperdulikan asalnya dari mana, kebudayaannya dan sebagainya. kebudayaannya Bukan bahwa ternyata tidak sepenuhnya hal itu benar. Tidak. Ya gitu. Ya buktinya Erpina masih di usianya yang sekarang tergolong muda ya. Tetap belia ya. Walaupun kerjanya tadi sebagai konten kreator, tapi tidak lost begitu saja. Jadi tetap memikirkan itu. Aing teh keur mengimbangi teh. Capek aing lah. Jadi serius kuna naon. Sebijil gitu orang bakal lieur. Apa ngalah bagong? Ketika hatinya carikan Allahu Akbar. Gitu lah nya. Itu ternyata ya banyak sisi positifnya. Iya, pastilah. Jadi jangan sampai kita memandang sebelah mata. Iya. Mata. Mungkin karena pandangan gitu munculnya kayak lihat dari passion mungkinnya pastinya gaya hidup. Tapi sebenarnya mungkin nggak termasuk aku juga, pasti semua orang juga memikirkan kedepannya kayak gimana. Contohnya aku juga memikirkan kedepannya itu pengen 2025 itu wishlistnya itu pengen punya brand sendiri. Pasti banyak kan yang kayak gitu juga. Mungkin nggak melulu tentang gaya, mungkin pastilah pasti semua orang juga memikirkan masa depannya kayak gimana. Cuman pandangannya yang berbeda. Ya. Itu salah satu perbedaan Genji mah. Cuman punya Agus sekarang yang wishlist. Nah gitu. Iya, betul. Genji itu kan istilahnya punya wishlist tahun 2005. 2025. Wishlistnya pengen gini, pengen gini. Beda jeung milenial. Nu penting mah. Nu penting manggi sangu. Manggi sangu Jadi mah hirup jeung tok anu ulah nit-nitan bos. Eta paduli BS eta bae. Nyetingna eta yang ulah tititan eta. Token. Kieu. Gitu. Sakit heula poin teh namanya eta terus capek tadi terus kahujanan terus kapanasan maluna aing milenial kahujanan asa simulasi dina open panas ya gitu jika hayam megar aing untungna gini megarkeun hayam di panasan ge make lampu untungna teh hiji we teh naon bintang tamu na herang lamun bintang jeung baterena 20 sih kieu mah teu beak-beak lamun bintang tamu ini ucai di dieu budak aing ieu ya pokona emosi aing Ternunya nih Herbina mampir di Capruk Sunda. Semoga sukses terus dengan kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa nyinen lah sama lah. Nyinen Nyuling habis sound system. Itu asep organizer. Ngomong-ngomong tenda. Ucai organizer anu pula mana mah. Ayo terpal biru. Kusama bunga teh ping aya wae kurang minggu hari mereka diangkat jadi kaganti ceu Ana. Gitu. Ana cepak pan geus reset gitu. Ucai hasanah teh itu. Nya. Sana Ucan. Neng Ucan ya. Atuh nuhun ka bala Capruk anu parantos dina danget nu ayeuna. Dan mudah-mudahan obrolan anu teu parugu ieu sing janten puguh. Sing janten puguh ngahibur. Da anu puguhna mah eta Kopi Jaya we bos lah tanya gitu. Da eta apa? Habis sebagai brand ambassador. Wah, pokoknya. Naon? Can ka briefing tadi anu eta mah. Tonggilap akun Gemar Universe-na di subrek, like, comment, share, didukung we pokona didukung. Anu bade masihan super thanks omat yang geus bisa pokona mah bos. Ieu keur ngabangun jalan itu ka desa lah. Geus aya anu ngirim $0.5. Aya saha? Tapi geus ditarik deui. Punten salah kirim cenah dinya teh. Aing nyeri hate. Urang waduh ieu teh kanggo ngabangun jalannya di pedesaan anu pokona mah jembatan gantung sok kirim we ka dinya seperti Kamu mau bangun pesantren? Ngan sanes kang Agus. Demi Allah lain ke operasi Agus ya mah lain demi Allah. Kamera karep lamun operasi Agus mah aya ngirim cenah. Agus teh beresna. Sok Agus. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Kuatna. Cek menyalawi Agus nih bos tamplek dok. Wah. Anjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.